Bismillahirrahmanirrahim. Wa hukiya sareng dikisahkeun annahu kanat Rabi'atu bintu Ismaila, zaman kapungkur kantos aya seorang istri anu sholihah namina Sayyidatina Rabi'ah binti Ismail Asyamiyatu nisbatun ila Syam, dinisbatkeun ke negeri Syam, orang Syria pamiayeuna. Imra'atu Abil Husaini Ahmad bin Abil Hawari. Sayyidatina Rabi'ah Asyamiyah teh nyaeta istrina Syekh Abu Husain Ahmad bin Abu Hawari min ahli Dimashq. Beliau adalah warga penduduk Damaskus, masih kene orang Syria. Janten waliyatullah anu namina Rabi'ah teh aya dua. Nu hiji mah kamari teu diceritakeun Rabi'atul Adawiyah teh anu makomna aya di Palestina di Baitul Maqdis. Nu kadua mah nyaeta ieu Sayyidah Rabi'ah bintu Ismail. Sami ieu oge ahli ibadah, bahkan aya kata-kata beliau anu perlu orang selalu diingat. Saur beliau, ciri jalma anu bener-bener sieun ka Allah, takwa teh, maka Allah akan memperlihatkan ka eta si jalma teh kejelekan-kejelekan dirina. Dalam arti eta si jalma oge selalu memandang dirina teh banyak maksiat, selalu memandang dirina loba dosa, selalu memandang dirina paling bodoh, teu ngarasa pinter. Nu akhirna ngabuahkeun rajin belajar, daek ngaji, terus selalu menganggap orang lain itu lebih baik daripada dirina. Selalu menganggap dirina lah nu paling banyak kejelekanana, paling banyak dosana, sehingga teu sempet ngurusan kejelekan batur, teu hayang ngomongkeun kejorean batur, dan merasa diri lagi lebih jorek daripada orang lain. Tapi sebaliknya, ketika orang selalu menganggap orang lain lebih buruk daripada orang, terus orang selalu menganggap orang lain lebih bodoh daripada orang we asa pang pinterna, orang asa pang benerna, ieu mah ciri jelema keur dijauhkeun tina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bohong berarti takwa jelema kitu mah. Itulah kata-kata Sayyidah Rabi'ah bintu Ismail anu perlu orang diingat selalu supaya orang mawas diri. Sareng ibadahna beliau anu paling hebat di antarana beliau selalu puasa. Bahkan beliau nyarios kieu, jalmi seperti kaula kieu teu layak kudu teu puasa. Puasa sunnah teh geus teu aneh bagi beliau tiap hari, kecuali hari-hari anu dilarang. Terus ketika beliau mendengar suara azan, beliau selalu menangis, sedih. Naon sebabna? Teringat panggilan Allah engke di yaumul kiamah. Allah bakal memanggil seluruh makhlukna untuk dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iyalah ibadah-ibadahna ahli Allah, ya Allah, ya Rabb. Mudah-mudahan orang oge atuh hayang ibadah teh nepi ka dinya. Ulah dohir hungkul ibadah, ulah dohir hungkul di dandanan teh. Ya awak geus digamisan oge, geus disorbanan oge. Ih, hate mah teu bae. Masih keneh can tunduk ka Allah teh. Ditambahan gamis, ditambahan sorban, lain tambah tawadu, tapi tambah sombong hirup teh. Ya Allah, ya Rabb. Buah tina rajinna ibadah Sayyidatina Rabi'ah bintu Ismail ieu ku Allah diberikan kemuliaan, diberikan karomah, sehingga beliau sering papanggih jeung jin, kemudian beliau sering papanggih jeung bidadari. Ikan luar biasa karomah. Hayang boga karomah model kitu. Ngan ibadahna pan rada kedul urang mah. Urang si Herman gitu ge
sanes batur tori batur mah da anu ngupingkeun geus bogo ahli ibadah unggul nu matak wayahna doakeun ku sadayana jisim abdi sing janten jelema soleh ulah ngan macaan wae hikayat jalmi-jalmi soleh tapi ari hirupna salah bae. Ya Allah ya Rabbi. Wa kana Junaidu yaqulu sareng kapungkur Imam Al-Junaidi parantos nyarioskeun Ahmad bin Abil Hawari ari Syekh Ahmad bin Abil Hawari Raihanatul Syami eta sangat harum namina saking ku terkenal ahli ibadahna saking terkenal ku solehna sehingga namana harum senegeri Syam. Tut'imuhu ta'amat tayyibah Sayyidatina Rabi'ah teh selalu menyediakan makanan-makanan anu ararenak anu terbaik bagi suamina. Ayil mustaladda tegasna makanan-makanan yang sangat lezat wa tutayyibuhu dan sangat harum ay tudammihuhu bittibi tegasna makananana selalu wangi karena mungkin bumbu napas enak lah pokoknya mah. Saparantosna Sayyidatina Rabi'ah binti Ismail teh nyadiakeun makanan anu ararenak anu lezat anu bergizi kanggo suamina wa taqulu lahu teras Sayyidatina Rabi'ah binti Ismail nyarios ka suamina ai di Syekh Ahmad nyaeta Syekh Ahmad teh idhab binasyatika papa jung gera berangkat ayeuna mah dengan ketangkasan salira ai bihifatika tegasna berangkatlah dengan keringanan papa tong mikiran mama tong loba hariwa wa israika sareng kecepatan salira maksudna gesit henteu peloy henteu petot wa quwwatika sareng berangkatlah dengan kekuatan papa kemana ila ahlika ka keluarga papa wa zaujatika sareng ka istri-istri papa anu sanesna ada eta ngajurungkeun kana ngora atawa ngajurungkeun kana kolot bari jeung memeh titah berangkat gilir kana ngora teh ka istri muda atawa ka istri tua diberikan heula makanan-makanan anu bergizi supaya gesit engke melayani istri muda sareng supaya kuat melayanina. Lamun aya nu kieu ayeuna amis eta ceulina conge ngaradak cager jeung ari ieu mah dibalik ayeuna mah suami henteu conge teu naon ketika nyandung we geus ngaradak conge bae teh ceulina dicarekan bae berang penting kuno kolot datang ke istri muda ngadon dicarekan di bae tentuna mah pegang awak teh nyandung teh ulah matakanlah sakira-kira teh nyaho ilmuna mah ulah wakan nyandung hiji bae meuning keneh oge kemun geus manggih kanjut meri kakarak gawe nyandung jang jimat eta dikumahakeun cenah atuh rahasia eta moal dibijaan wa kana lahu imra'atun ghairuha sareng kacarioskeun ieu Syekh Ahmad dia teh ngagaduhan istri ai Rabi'ah selain Sayyidatina Rabi'ah bin Ismail ai kana lahu salasu niswatin ghairuha tegasna Syekh Ahmad ieu ngagaduhan 3 orang istri selain Sayyidatina Rabi'ah berarti 4 istrina teh. Nah, lamun boga istri 4 istrina salolehah kabeh model kieu senang eta senang lahir batin. Ieu mah boga hiji ke istri ari teu solehah mah juet nu aya stres nu poe. Wa kanat Rabi'atu hadihi sareng ari Sayyidatina Rabi'ah ieu tusbihu eta mirip atau hampir menyerupai bi ahli Syami Rabi'atul Adawiyata bil Basrati sareng cerita Sayyidatina Rabi'atul Adawiyah anu aya di Basrah
hijrah. Tadi terus dijelaskan. Wa kanat ay Rabi'atu hadihi sareng kacarios ke Sayyidatina Rabi'ah nu ieu nyaeta binti Ismail teh idza kana ba'da sholatil isya'i tatkala sarparantosna beres ngalaksanakeun salat isya tatayyabat maka ye Sayyidatina Rabi'ah bin Ismail teh menggunakan wangi-wangian ai istamalat ittiba tegesna setiap parantos selesai ngalaksanakeun salat isya teh nganggo wawangian nganggo minyak sarengit dan anu sengit anu cantik wala bisat siabaha kemudian nganggo acuk nganggo pakaian ayyillati lil mubasyarati yakni berupa pakaian anu sok digunakeun pikeun bercinta ada. Jadi punya pakaian khusus istri solehah mah untuk melayani suami. Istri orang ge boga cenah pakaian khusus yang sare jeung suami teh. Naon cenah eta? Tas tersobek teh. Anu geus bau tengi teh ceretian. Gitu kan. Ari ka mana-mana kaondangan make baju alus. Ninggang merek sare jeung salakina make baju daster nu geus saweek teh ning kalebah kelekna. Bari jeung geus caretian teh. Bari jeung bau haput buka pantesan mentak ulah nyalakeun salaki lamun nyandung deui teh pan eta dilayani na teh geuning kurang pantes aya mah teh Sayyidatina Rabi'ah binti Ismail mah beres salat isya teh dandan anu wangi make pakaian khusus anu sarareksi anu pantes seksi sehingga mengundang gairah suamina. Percis istri para ustad gitu tah unggal penting teh dandan seksi tampil menarik dan seksi di hadapan suami. Mentak para ustad mah baretaheun cicing di imah teh cing dadamping deui supaya simpel. Nu matak putra lagi sok salaleur para ustad para kiai mah pan eta ditawaran wae ku istrina. Beres menghias diri, make wangi-wangian, make kosmetik, make baju seksi, wa atat ila firashihi ay Syekh Ahmad. Kemudian dongkaplah ye Sayyidah Rabi'ah binti Ismail teh ke tempat tidur suamina nyaeta Syekh Ahmad. Wa qalat kemudian Sayyidatina Rabi'ah teh nyarios ka suamina alaka hajatun fi nafsi bil mubasyarati amla muncik urang nama meureun aa atawa papa apakah di malam ini papa ada hasrat untuk bercinta dengan mama atau tidak. Aduh eta menihaya ditawaran kitu. Ye suamina Rabi'ah binti Ismail mah unggal peuting teh ditawaran kitu teuing eta Kang Usman teh di Karawang. Wah tuh puguh teh orang Karawang mah beureun. Ngal peuting bae yang Karawang. Fa in kanat lahu hajatun maka jika suamina aya keinginan atau aya hasrat untuk bercinta sareng Rabi'ah binti Ismail teh kanat ma'ahu ila ayyardu anha maka Sayyidatina Rabi'ah binti Ismail teh akan bersama suaminya melayani suaminya sampai suaminya puas dan tertidur pulas. Kang Wahid malohok yang ngadengekeun ieu ngaji urang irahanya yang ditawaran kitu pamajikan cenah nya. Arek disetel cenah sing tarik video na di deket pamajikan urang sugan we pamajikan jadi hidung nawaran we unggal penting. Wa illa takun lahu hajatun maka jika suamina Sayyidah Rabi'ah binti Ismail tidak berhasrat untuk bercinta dina eta malam naza'at siyabaha maka kemudian ye Sayyidatina Rabi'ah binti Ismail teh membuka pakaianana allati kanat alaiha anu dianggo untuk bercinta teh
wahya afkharus siyab nyaeta pakaian khusus anu mewah anu indah khusus untuk melayani suami. Walabisat siyaban akhara lil ibadati, maka jika suamina tidak berhasrat digantos deilah ieu anggoanana nganggo anggoan khusus untuk beribadah ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Wanta sobat ai sabatat sareng kemudian beliau menegakkan atau tetap cicing di musollaha di tempat sholatna hatta tusbiha dugi ka subuh ai tadkhula fis sobahi, yakni memasuki waktu subuh. Semalam suntuk digunakan untuk ibadah ke Allah jika suaminya tidak berhasrat untuk bercinta. Tapi jika suaminya berhasrat untuk bercinta, maka Sayyidatina Rabi'ah melayani suaminya sampai puas. Wa kanat hiya ay Rabi'ah bintu Ismaila sareng kacarioskeun Sayyidatina Rabi'ah binti Ismail tea da'at ibna Abil Hawari ila tazawuji biha, ngajak ka Syekh Ibnu Al-Hawari supaya kersa menikah dengan Sayyidatina Rabi'ah. Li'annahu aisya'na kana laha ay Rabi'ata, karena sanyanyana keadaan Sayyidatina Rabi'ah binti Ismail teh zaujun qablahu, ngagaduhan suami sebelum nama. Ai Ahmad bin Abil Hawari tegasna sebelum menikah sareng Syekh Ahmad bin Abdul Hawari teh beliau oge pernah ngagaduhan suami. Pamata ay zaujul awalu anha ay Rabi'ata, akan tetapi suami anu pertamana meninggal wafat ngantunkeun Sayyidatina Rabi'ah. Wa warisat minhu ay zauji malan jazila, sareng suami anu pertama tea anu parantos wafat teh meninggalkan warisan anu sangat banyak. Fa'aradat ay Rabi'atu, maka Sayyidatina Rabi'ah binti Ismail tea menginginkan, berharap min ibni Abil Hawari, berharap ka Syekh Abul Hawari ayyatasadda ayyatawajjah, supaya bersedia yakni berkenan liinfaqi dzalikal mali, untuk membelanjakan eta harta warisan teh ala ahli dini, pikeun digunakan untuk ahli agama, wal khairi, dan untuk dibelanjakan kepada perkara-perkara yang baik, fi it'amin wa nahwihi, misalnya diberikan makanan untuk fakir miskin dan lain sebagainya. Gitulah istri solehah mah ditinggalkan harta anu sakitu banyakna ku suami nate, bukan untuk dipakai poya-poya, bukan untuk dipakai senang-senang, tapi untuk digunakan kepada hal-hal kebaikan. Naon margina Sayyidatina Rabi'atul Adawiyah memilih Syekh Abul Hawari sebagai calon pengganti suami anu telah wafat. Tadaikeun milih Kang Herman atawa komo moal daikeun milih Kang Ibnu Hasdi mah di Cikarang. Milih Kang Herman geus bunga, komo deui atuh milih Kang Usman. Moal daikeun. Li annar rajula margi ari Syekh Al-Hawari awfaqu eta dianggap cocok ai aslahu, atau orang yang paling layak lidzalika pikeun ngalakukeun eta ail infaqi, tegasna Syekh Al-Hawari dianggap orang yang paling layak dan paling tepat agar bisa menggunakan harta warisan suamina Sayyidatina Rabi'ah bintu Ismail yang telah wafat. Wal mar'atu sareng ari ieu istri nyaeta Sayyidah Rabi'ah bintu Ismail teh aqwamu eta merupakan istri anu bertanggung jawab ay a'dalu
tegesna wanita yang sangat adil bihi menggunakan hartanya. Ai bidzalikal infaqi, tegesna Sayyidatina Rabi'ah bintu Ismail adalah wanita yang sangat adil dan bijaksana dalam menafkahkan harta warisannya itu. Falidzalika, maka kumargi kitu ayil qardil madhkuri, yakni Sayyidatina Rabi'ah binti Ismail dia memiliki tujuan yang telah disebutkan tadi. Da'athu, kemudian Sayyidatina Rabi'ah binti Ismail mengajak Syekh Al-Hawari bi an yatazawwaja biha, supaya kersa untuk menikah sareng Sayyidatina Rabi'ah binti Ismail rahmatullahi alaihima. Semoga Allah merahmati Syekh Al-Hawari sareng Sayyidatina Rabi'ah binti Ismail. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa kana Ahmadu awwalan, sareng kacariuskeun bahwa Syekh Ahmad Al-Hawari teh pada awal nama karihat tajawujya, alimun diajak nikah ku Sayyidatina Rabi'ah teh. Lama khotibathu Rabi'atu, tegesna ketika Sayyidatina Rabi'ah binti Ismail teh melamar ke Syekh Ahmad teh, alimun diajak nikah teh. Mungkin kebiasaan gitu ari di urang mah kan anu melamar teh laki-laki melamar perempuan. Mungkin di ditu mah disama mungkin perempuan anu melamar laki-laki teh. Naon margina Syekh Ahmad alimun diajak nikah ku Sayyidatina Rabi'ah, lima kana fihi minal ibadat, sebab beliau sedang sibuk menjalani berbagai aktivitas ibadah. Lamun Ustadz Aal majikan diajak nikah ku janda kaya, geus moal berpikir panjang jikan teh. Langsung bae ngajawab hayyalan nikah. Ayo urang nikah. Teh Kang Rahmat sugan kitu teh. Kebeneran cenah Kang Rahmat mah keur neangan janda kaya. Tapi ari Syekh Ahmad mah ketika dilamar ku janda kaya teh, waqala laha, kemudian nyarios ya Syekh Ahmad teh ka Sayyidatina Rabi'ah, wallahi demi Allah, mali himmatun fin nisa'i li syugli bihali, demi Allah kaula mah tidak tertarik ka wanita teh, kusabab kaula tersibuk dengan keadaan kaula keur ngurusan diri keur hayang ibadah ka Allah, can tertarik kana nikah. Nguping walaran ti Syekh Al-Hawari anu diajak nikah ku Sayyidatina Rabi'ah teh alimun kusabab sibuk ngurusan dirina ibadah. Faqalat, kemudian nyarios Sayyidatina Rabi'ah, inni la ashghalu bihali minka, wahai Syekh, sanyanyana kau lagi lebih sibuk dengan keadaanku daripada anjeun. Kau lagi lebih sibuk ngurusan diri ibadah ke Allah daripada anjeun. Wa mali syahwatun, jeung kaula teu boga syahwat, teu nafsu. Hayang nikah teh lain gara-gara nafsu hayang ancul-anculan lain. Lakin akan tetapi wuristu, aku diberikan warisan, malan jalilan berupa harta yang sangat banyak, min zauji dari suamiku. Fa'aradtu, maka aku ingin antun fiqahu ala ikhwanika, aku ingin harta warisanku yang banyak itu supaya engkau nafkahkan untuk saudara-saudaramu. Saudara-saudaramu ti dieu maksudna saudara-saudara semuslim, bukan hanya saudara kandung. Sebab Syekh Al-Hawari ieu adalah seorang ulama besar anu ngagaduhan santrina sangat banyak. Panjang lamun didongengkeun caritana ieu tentang kisah dan karomahna Syekh Al-Hawari ieu. Moal beres 2 menit. Tuh moal beres 2 menit mah. Tah eta Syekh, kaulah hayang nikah sareng anjeun teh lain karena nafsu,
tapi kaulah yang memanfaatkan harta warisan untuk digunakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'rifu bika, sareng aku mengenalmu, as-salihina, engkau termasuk orang-orang yang soleh. Fayakunuli, maka dengan adanya aku menikah denganmu dan menggunakan harta warisanmu di jalan Allah, tariqan ilallahi ta'ala, menjadi sebab jalanku menuju kepada keriduan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ieu mah tu janda idaman para ustaz. Jangan bangun pondok pesantren cenah. Cek Ustaz Budi Tira cenah aya janda model kieu lumayan jangan lumayan majlis taklim menangis bocor bae di cenah majlis taklim teh. Faqala, kemudian Syekh Al-Hawari dia nyarios, hatta astadina ustadi, upami kitu makin heula atuh sim abdi bade nyuhunkeun heula izin kapun guru. Faraja'a ila Abi Sulaiman ad-Darani, kemudian kembalilah ieu Syekh Al-Hawari dia ka bumi guruna nyaeta Sulaiman ad-Darani untuk meminta petunjuk, untuk meminta izin, bolehkah menikah dengan Sayyidah Rabi'ah? Etalah ulama-ulama baheula mah selalu ingat ka guru, selalu penuh dengan hormat, dengan adab ka guru teh, selalu memohonkan izin, selalu memohon petunjuk guru lamun arek ngambil keputusan. Itulah nu matak barokah, ilmuna teh manfaat, ilmuna teh sebab beliau-beliau menghargai karena jasa guru-guruna. Tong jauh-jauh heulangan eta mama satibi gentur ge pan beuh rek nikah naros heula kanu jadi guruna, bade ngalih bumina naros heula kanu janten guruna. Nu matak harum mama gentur manamina teh dugi kaeuna, teu eureun-eureun anu ziarah ka makom beliau, komok mun keur haul mah beuh menika sireum jelema teh. Begitu parantos laporan ka guruna, qala nyarios ieu Syekh Al-Hawari teh, wa kana yanhani anit tazawuji. Ternyata guru kaula teh melarang untuk menikah. Kaula can diizinkeun untuk menikah. Wa yaqulu, sareng guru kaula nyaeta Syekh Abi Sulaiman ad-Darani teh nyarios kieu, ma tazawwaja ahadun min ashabihi illa taghayyara. Tidaklah menikah salah satu dari muridku melainkan ia akan berubah. Maksudna akan berubah dari akhlakna nu geus baik atawa berubah dari gaya hidupna gara-gara menikah. Ketika Sayyidatina Rabi'ah mendengar keputusan guruna anu melarang menikah, maka Sayyidatina Rabi'ah langsung nyarios ka Syekh Abi Sulaiman ad-Darani menjelaskan tentang maksud sareng tujuan anak ngajak nikah ka Syekh Ahmad Al-Hawari. Falamma sami'a Abu Sulaiman kalamah, maka sawaktos Syekh Abu Sulaiman mendengar alasan Sayyidatina Rabi'ah untuk mengajak muridna menikah, qala libni Abil Hawari, maka nyarioslah Syekh Abu Sulaiman ka muridna nyaeta Syekh Ahmad Al-Hawari, tazawwaj biha fa innaha waliyatun. Wahai murid mama Ibnul Hawari, mangga nikahi ku anjeun eta Sayyidatina Rabi'ah teh, karena sanyanyana Sayyidatina Rabi'ah teh ternyata seorang waliullah, seorang waliyatullah. Kok Sayyidi Syekh Abu Sulaiman ad-Darani ieu bisa tahu sih bahwa Sayyidatina Rabi'ah teh seorang wali? Berarti Syekh Abu Sulaiman ad-Darani ge wali. Adunya emang bener, sebab Syekh Abu Sulaiman ad-Darani teh lain ulama letik-letik. Beliau adalah merupakan ulama besar, termasuk arifin, banyak memiliki karomah dan menjadi guru kebanggaan orang-orang Damaskus dan sekitarnya di kala eta. Beliau wafat pada tahun 215 Hijriah.
tentang ibadahna beliau geus teu kudu dicaritakeun deui. Ulah wae nyaritakeun ibadah-ibadahna anu khusus heulaana. Salat berjamaah oge geus teu wani meninggalkan. Teu pernah wani ninggalkeun salat berjamaah. Mika satu ketika beliau poho teu salat berjamaah Isya. Mungkin bukan sengaja karena mungkin kesibukan beliau mengajar dan lain sebagainya sehingga lupa katinggalin salat berjamaah Isya. Akhirnya beliau tidur dina malam eta, begitu gugah kulem, begitu bangun tidur beliau kaget sebab beliau mimpi basah. Sedangkan selama 20 tahun lamana beliau tidak pernah mimpi basah, tidak pernah mimpi keluar sperma. Tapi kok ya aneh sih mimpi teh, mimpi basah, mimpi bercinta sehingga keluar air mani. Ulang iya, saur Syekh Sulaiman, iyalah hukuman pikeun kaula kusabab kaula ninggalkeun salat berjamaah Isya. Mimpi basah teh bagi orang soleh mah hukuman. Jadi bagi orang mah memeh sare teh ngadoa, hayang mimpi basah jeung artis. Kang Rahmat eta nu kitu majikanna teh, kade lah deui. Wa akhbarun nisa'i sholihati, sareng ari cerita tentang wanita-wanita soleh di zaman salafi, waktos zaman salaf ayil mutaqaddimin tegesna zaman kapungkur, min amsali dalika kasiratun, tina cerita-cerita seperti cerita Rabiatul Adawiyah, Sayyidatina Rabiatul binti Ismail. Bahkan atu kabedituna aya deui nu namina Sayyidah Mu'azzah Al-Adawiyah. Eta ge sami istri sholihah keneh banyak zaman-zaman kapungkur mah cerita-cerita istri sholihah teh. Mudah-mudahan urang sadayana sing tiasa ngambil hikmah sareng pelajaran kanggo urang sadayana tina kisah-kisah anu sararaya ieu. Sareng pamudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngajantenkeun ka urang sadayana jalmi anu soleh tur anu solihah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bissawab.